Neng nasi neng. Ampun lang. Bentar. Gusti ya juga mau. Di dia di tuang nama. Di dia we neng. Sama. Tangi nasi di dalam mah. Benci. Apa emang iya rencana? Biasa neng ah, tempe tahu neng ah. Nggak sama we. Tata jeung Hasim. Lapar. Lapar. Kamu kolej jeung hayang. Wah, ieu kieu Apa iya tuh? Mana luasa? Lapar. Baratal. Balik. Ceuy nasi terus. Ceweknya. Pak, sama lo. Ayo. Murah dah di mah murah. Mana we? Gimana? Jual 15.000. Teng hiji teh. Nah, itu rencana wios tinggal asin sareng sambal. Soalnya tuh sepu. Hari siap barang makan teh ini rada mun gogan aing ulun. Hei Kang, bejian nepikeun ka euleuh gogan kitu nyatu. Nari sia teh saur. Kang, sia teh kudu mikir sia teh pamajikan mah ngabelaan masak. Saur. Sia lain ngecep naon sia kadon euleuh gogan kitu. Akan we ta kangkung bebeskeun. Sia di wih macul meureunnya nireweg gitu. Wah jadi nyatu na oge nepikeun ka uhna naon. Sia. Nah, Kok naon ai sia? Mal aya nanya kusik sampai ka makan. batur kedalahan nanya kun kusik. Waduh. Dah. Itu teh kangkung mah tunuh. Ieu we sareng jengkol, meh rada nyean. Tarawehna Terus masuk teh. Lain palingan di kampung sarareping agunuk di dia. Aduh, teh, tutup di teh mah teh. Kampung suka kesepi ya. Aduh, Ambil tempe teh hiji. sampai atuh teh, sakanter itu. Belum ditutupnya. Kamu teh, gratis. Gratis. Alhamdulillah. Aing jadi teu nafsu nyatu. Naon Kang dia? Coba. Kita nutup. Terus dia naon? Pesen nih gratis. Cek aing oge beungeut jigas di sia mah. Hanas we pangkat. Sia mah hayangna teh gratisan we. Udah. Tadi teh tos ngecon. Ningan tanginas terus arah raya nya. Nya nembe ala rasa gitu. Tuang teh ah. Sok. Sanes dibungkus di dieu. Oh, di dia. Sareng naon? Hah? Sareng naon? Mau jeung daging abi mah? Naon? Ikan. Oh, ikan. Assalamualaikum. Soli ngocok na ceuli. Coba ngocok ku sabun. Sareng naon? Tusbol ditusuk di bool. Cantik eta sasa. Dia mah jang budak leutik lain jang abi. Dolas modal di kelas. Usro. Nang usro. Tahu tempe. Tos. Aja apa yang mari jadi maghrib ya. Rame nya. Tidak ikan euy. Kan kena naon? Biasa. Ini arah ranteng gitu. Kumaha puasa aman? Alhamdulillah. Yang beroyo we aman we atuh Pirang kue da urang teh da geus kolot teh. Naon ari sia keur lalajo naon jiga anu step gitu kikituan. Air. Iyo, yang balik kamu rame ngata maghrib. Ari
Ari sia naon ieu Rajo Sugiono? Aduh buri. Heungeuh sia teh mending keneh barantakan we Ari sia. Sia Rajo Sugiono Ari sia. Geus karolot sia teh. Sia mah haram jadah cek aing oge. Mending nyatu sakalian sia setan. Awas, kurang jualnya. Bayar kembali entong di kilo ya. Itu motor jadi kilo. Kilo sama. Sia eta motor aing rek dituju ka mana Ari sia? Sia bangsat. Aing oge munggahan sia mah bismin raripu. Eta motor aing rek digugu ka mana? Motor aing rek digugu ka mana Ari sia? Bibin, Lain bibin eta motor nu aing rek digugu. Sia naon ngabangsat? apung-apung. Sia butuh jam munggahan meureunnya sia ngabarangsat motor aing. Ari sia pamawana jeung aing sia urusanana. Itu aya nu maling motor. Anu maling motor. sia sarwana sia sarwana si Jamal. Ayo pensi Bandung. Soakeun. Sia Godin. Ku jair atau betul? Gaib pun bari bala-bala mah. Dia mah pakai kau teh kasar balasan goblok. Teu marapan ieu mah. Tidak aku sudah marah eta ada sumut kali. Remeh. Oh, kecetan mah. Maraban lauk atau sumut teh kami pilih. Lagi huna terlalu. Kurang murak. Soalnya murak mah saung teh karasa jauh beres. Wah, ieu jeung kalu. Si Roge sakeuna heuh. Kenan. Ieu ngalah cacing. Aduh. Ieu murak Oh, murah. ngabuburit. Koinnya. Pirang geus kolot hirup teh atuh. Ya, iya. Aku ngalah cacing jadi para iya. Jadi dobel meureun ongkos cacing ongkos kejo. Eta ajang ieu upan. Itu jair. Oh, jangan ke cacing, iya di opi ku didinya meureun. Lain aya kedua puasa geus kokok. Heueuh poin teh mah. Asal balasan.